Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabi'uha sahyun bainas sofai wal marwati sab'an yakinan ba'da tawafi kudumin ma lam yakif bi'arafata. Kizaid ngalaksanakeun haji saterusna anjeunna melakukan kana rukun-rukun haji, terutama rukun haji nomor kaopat. Saur ulama jeung ari rukun haji nomor kaopat adalah melakukan sa'i di antara Gunung Sofa sampai ke Gunung Marwah, atau sok disebut Bukit Sofa datang ke Bukit Marwah. Kurang lebih eta Mang Ridwan jarakna ti Bukit Sofa ka Marwah teh 450 meter jarakna. Di ka mana kira-kira? 450 meter. Di ka mana nya? Kaperum eta 680 kilo. Di dia Kaperum dah. Di dia Kaperum 680 kilometer, berarti kurang. Datang ke mana tah? Indomaret di mana? Makam orangnya. Datang ke Imam Rudi merentah. Imam Rudinya ya. Tadi kurangnya di diukan itu datang ke Imam Rudi, ke balik deh. Jadi 7 kali kalayan yakin. Ya, sa'i eta di Bukit Sofa ka Marwah 7 balikan entah secara yakin. Berarti 450 dikali 7 sabaraha? Hitung sorangan tang kula ngomong. 450 meter dikali 7 sakitu we. Nah, jadi umpama di dia ngaranna Bukit Sofa ya, misalkan Gunung Sofa ya majlis teh, Marwah di imah Mang Rudi di ditu tuh, maka di dia ka ditu teh ka Bukit Marwah berangkat urang teh ka ditu dihitung sabalik, ke di ditu ka dieu deui dihitung sabalik deh, jadi 2 balik tah. Jadi pertama kieu ka ditu ka dia 2, ka ditu deui ka dieu deui geus 4, ka ditu deui ka dieu deui geus sabaraha? Genep. Ka ditu deui sabaraha? 7. Jadi mulai di Bukit Sofa berakhir di Bukit Marwah. Ya ayat tulisan innas sofa wal marwata min sya'airillah, cenah dina luhureun eta. Jadi ayat terowongan lorong cak urang teh mah paranti sa'i ya. Lorong paranti sa'i eta panjangna 450 meter. Geus bisi teu percaya ngadoa ka Allah, ya Allah abdi hayang dibisakeun umroh, hayang ngukur eta doang abdi boga teu meteran. Tah, mau meteran ka ditu nama ngalan. Jajal. Eta 450 meter. Masya Allah, eta di Bukit Sofa ka Bukit Marwah 7 kali kalayan yakin. Ulah sampaikan kurang ta. Iraha eta cenah ngalakonan sa'i teh, sa'i mah leumpang bulur, leumpang. Sakyun sa'i teh leumpang make suku biasa. Pas urang ka masjid ge leumpang gitu. Nu salat Jumat ke di masjid kan ieu deui ke balik deui ka ditu. Tah, macam kitu. Sa'i eta dilampahanana dilakonana ba'da tawafi kudumin malam yakif di Arafata. Dilakukeunana eta sa'i teh saatos tawaf kudum. Saatos tawaf kudum ge lamun urangna teu buru-buru wukuf di tanah Arafah. Berarti ieu mah beda. Ieu mah berarti hajina haji ifrad. Nu ieu mah pembahasan ieu. Kenal lamun haji tamattu mah moal wakasai tapi wukuf heula di Arafah. Agawa cenah eta sa'i teh dilakonanana ba'da tawafi ibadatin
sesudah tawaf ifadah. Tawaf ifadah mah tawaf rukun haji. Ketika urang geus beres ngalontar jumratul aqobah, jumratul ula wusto aqobah selama 3 hari berturut-turut, beres eta karak urang tawaf ifadah. Nah, kitu jangan kudu nama beres tawaf ifadah karak sa'i pandeuri jadi nata ieu teh lamun hajina haji tamatu. Geus beres sa'i karak balik ka hotel, mah tahalul ka hotel. Geus di hotel geus santai tah tinggal ngalaksanakeun ibadah-ibadah nu sejengan urang hayang. Tenai umroh mah geus jaga mah haji tamatu. Mun haji ifrad beres eta kabeh tinggal ngalakonan ibadah umroh ngaja encannya nama. Itu bedana. Falawik tasoro ala maduna sabilam yajzihi kijaen sa'i ti bukit Sofa ka bukit Marwah. Hawalir meureun da aya sabaraha kali muter ka pohoan. Ya aing cenah ngomong-ngomong geus sabaraha puteran ye. Andai kata henteu yakin asana ieu can meunang 7 karak sabarahanya geus mana anu tadina diragukeun cek nyana ieu aing karak 4 apa karak 4 apa geus 5 atau geus 5 apa karak 4 maka cokot anu paling saeutik anggapnya cokot karak 4 tambahan deui gitu atawa urang ya aing geus encan 7-nya apa encan tambahan deui cokot nomor genep tambahan deui sakali deui gitu carana. Nu penting asal akhirna aya di bukit Marwah. Ulah geus di bukit Marwah ya aing sabaranya 7 apa genep 7 ditambah atuh malah urang di bukit Sofa pahili paham tah. Jadi ulah pahili batur mah eureun di bukit Marwah ieu mah 47 aya di bukit Sofa. Berarti kurang keneh gitu. Tambahan deui supaya aya ka Marwah. Tah kitu para jamaah mata kita butuh kurang fisik anu kuat tuh mah pun bolak-balik itu teu ngaso kana deui. Sugan kitu meunang sabalik karobohan ngopilan teu meunang. Rumah kuyah we terus. Mata ke di jero eta teh para jamaah para dulur tersedia kursi roda asal boga duit jeung nitah batur anu ngadorongkeun. Urang sudah kuat lempang ya, geus aya. Urang tinggal itah bae menta didorongkeun make rolna kursi roda minimal urang kudu sadia di dinya eta 50 real dikali 4.000 sabaraha 200.000 paling murah ka sakitu ada dorong urang atuh ieu pamberat urang didorong batur para pagawean maya di itu mata di itu teh geus standby loba di pinggir-pinggir tembokan bukit Sofa Marwah ya para petugas anu nyarkelan kana kursi roda. Bisi aya anu setengah jalan ngarumpuyuk buru-buru dibantu ku eta. Kuli gitu urang kuli. Bari maca doa tiap urang dirinya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah saterusna bari numpang gitu tanya. Bari maca doana. Robbighfir warham wa tajawaz wa'fu wa takarom dan seterusnya. Eta doa-doana. Lamun kurang tina 7 sa'i tina 7 balikan lam yajzi teu cukup eta sa'ina berarti teu sah pokena. Jadi kudu kudu ditambahan deui kos urang salat bae. Walau syakka fi adadiha qabla faraghi akhadha bil aqali lamun mang hiji jalma dina jumlah bilangan nu 7 teh ngeun mang-mangna sebelum selesai beres daripada melakukan sa'i maka copot bae bilangan nu paling rendahna. Ragukeun urang ragu ieu genep apa 7 copot genep ieu genep apa 5 copot 5 tinggal ditambahan copot yang paling handapna kitu ge
lamun can beres saina. Kumamun geus kaluar ti terowongan sai rek menuju tahalul geus kaluar masjid dia mah. Ih, aing tadi tawaf enak sai genep 47 eta. Maka eta mah geus teu kudu balik deui, kos urang ibaratna geus salat datang ka imah geus belum rokok segala. Aing tadi salat dohor oh 4 geus teu kudu balik deui, lanjutkeun bae ngarokona eta mah. Atau kos kalaudu geus keur kieu ya Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni kerleng bihate innalillahi. Tadi suku kaku Banten wijidenya asa poek suku jadi dijelas geus teu kudu dipikir-pikir sah kuduna geus paham tah. Ulah nyiaran cai deui balik deui ka kamar mandi atau dirinya balik deui teu kudu aing beres mah eta mah. Kunaon sababna nitah nyokot bilangan nu paling rendah mun nu diragukeun genep 47 cokot genep lantaran nu genep eta li annahul mutayaqqon karena bilangan 6 lah anu geus teragu deui dalam arti nu paling diyakinkeun tibatan anu 7 gitu. Wa man sa'a ba'da tawafil qudumi lam yundab lahu i'adatu sa'i ba'da tawafil ifadati bal yukrahu kizain ngalakonan ibadah haji ngeun nyokotna haji ifrad mantos tawaf qudum lain nanyana ka hotel pikeun ngalanjutkeun wukuf ka Arafah kunaon nyana malah ngalakukeun sa'i heulan satosna tawaf qudum malah sa'i maka engke lam yundab lahu i'adatu sa'i maka tidak disunahkan ka jelema tersebut nu nyokot hajina haji ifrad anu tos katalanjuran tonan sa'i teh matos tawaf qudum teu disunahkeun kudu ngabalikeun deui kana sa'i engkena saberesna tawaf ifadah. Jadi tawaf teh kieu aya tawaf qudum, aya tawaf ifadah. Tawaf qudum mah ibarat salat sunah tahiyatul masjid, ari tawaf ifadah mah ibarat salatna farduna gitu. Maka lamun geus katalanjuran sa'i maka tidak disunahkan deui pikeun sa'i deui lamun tos beres tawaf ifadah. Bahkan bal yukrahu dimakruhkeun mun sa'i deui padahal geus cenah aing kamari tos tawaf qudum kunaon langsung sa'i kuduna mah cenah aing nunggu beres tawaf ifadah heula tos ngalontar jumroh karakan ke tawaf ifadah aing mah deuk sa'i deui lah eta hukumna makruh lamun sa'i deui lantaran geus. Wa yajibu ayyabda fil marratil ula bisofa wajib nalika urang rek sa'i wajib kudu mimitianana di bukit atawa di gunung Sofa. Balikan yang pertama, hitungan yang pertama kudu setarna di bukit Sofa atau di gunung Sofa. Di gunung Sofa ayatnya ayana pagaweannya di mana? Di kota Mekah di Masjidil Haram, lain di Madinahnya sih kade. Jadi pagawean haji pagawean haji jeung umroh hanya ada di kota Mekah. Ai ka Madinah mah sekedar ziarah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulah buka kapan aing mah ka Mekah ka Madinah ibadah haji mah di Mekah ayana. Umroh ge di Mekah. Eta jelema sok ka Madinah mah masa iya urang geus ka Mekah teu ziarah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rugi dong. Rugi ka Mekah teu ka Madinah. Panti Mekah ka Madinah teh pamil eta lalakon 500 km. 500 km Kangjeng Rasul keur waktu hijrah di Mekah ka Madinah pas 7 beting. Jadi mun di lempangan 500 km teh. Mun di dieu ka Cirebon di dieu ka ditu belan ka mana? Karantas Betung ka Pandeglang tah kadinya. Kukula pernah dihitung di dia kan kadu Meraka
almarhumah abah bayi eta 63 kilo. 63 kilo dihitung hari datakan 63 ya berarti mun pepe ka dieu karak 120 genep. Sedangkan ieu mah 500 kilo. Di dia ka Cirebon bae karak 80 kilometeran. Oh, berarti ka mana kana ya? Nah, tinggal dirasa-rasa we. Masya Allah, luar biasa teh Kangjeng Nabi ke waktu hijrah teh nya di Mekah ka Madinah 500 kilo. Bari naik gunung turun gunung, bari cuaca panas dan lain sebagainya. Dan jadi para dulur para jamaah wajib ketika rek setar mulaina sa'i teh pertama di Bukit Sopa atau Gunung Sopa terus menuju ke Gunung Marwah. Pertamana di Sopa heula mulaina. Wa yakhtimu bil marwati engke ujung-ujungna berakhir di bukit atau di Gunung Marwah. Cek saha ieu teh lil ittibai ikuti cara saina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in bada'a bil marwati lam yuhsab mururuhu minha ila sofa. Maka lamun dianggap tidak jadi hitungan tama. Teu kahitung leumpang nu eta mah. Karena cek tadi ge mulaina kudu di Bukit Sofa heulan menuju ka Marwah. Ieu mah tibalik ti Marwah leumpang ka Sofa. Maka lamun mulaina ti Marwah menuju Sofa tidak dihitung leumpang nu eta sebagai hitungan yang pertama. Wa dhihabuhu minas Sofa ilal Marwati maratun jeung ari leumpang nanti Gunung Sofa menuju ka Gunung Marwah eta teh dihitung sakali. Ke wa auduhu minna ilaihi marratun ukhra balikna deui ti Bukit Marwah menuju Sofa eta dihitung sakali deui berarti 2 kali. Besi kaget gunung apa bukit baheulana gunung ngeun disebutna bukit lantaran eta teh teu saluhur kos gunung pada umumna kurang leuwih mun kiwari mah tinggi. Nah, kos pasir satrep diturunkan di tukang pasir supaya di pinggir jalan eta ting tarubuk ngeun saluhur kitu. Nah, matak boleh nyebut gunung ya memang baheulana gunung, boleh nyebut bukit. Pasir diampraknya diumlukeun eta kos kitu. Ngeun saluhureun kitu. Jadi maksudna naik ka luhur bukit kalau gunung lain kos gunung arang. Henteu. Ya. Wa yusannu lidzakari ayyarqa ala Sofa wal Marwati qadra qomatin. Disunahkeun bagi laki-laki ketika rek sa'i di Sofa ka Marwah pertama naeta sunnah urang teh naik heulan ka bukitna ulah sekedar dihandapna. Pan tadi cek tadi kos gulung gundukan pasir diamprak ulah nu dihandapeunana cenah sunnah nama naik ka luhurna mulaina kan gitu tak jadi ngadatar gitu kecuali pikeun kaum wanita awewe nya nama teu disunahkeun naik ka luhur karena bisi labuh bisi raga walaupun teu saluhur sakumaha sebetulna mah itulah hukum saking Kangjeng Rasul teh ngahargaan ka awewe ulah teterekelan ka luhur-luhur padahal teu luhur eta panggil ai kunaon kiwari awe naik mio lembut deh. Jadi hese dikarunyaan Kangjeng Nabi awe ayeuna mah Kangjeng Nabi bukit sakit kita ulah naik besi labuh iya naik eking awe kiwari oh di jemping-jemping ke ya Allah ya wa ayyam sya awwala sa'i wa akhirahu jeung sunah deui pertama lempangna pikeun jalma lalaki teh ti Sofa ka Marwah teh sunnahna lempang suku ulah naik ojek yang walaya opo dicoret naik grepal aya aya ke tadi naon kana kursi roda gitu aya kursi roda geus ulah jauh berapa teh uzur lempang mah kitu ngageureuh rombongan mun cara rombongan teh apa
Sunahna lempang ti mulai awal sa'i datang ke akhir teh sunahna lempang. Terus wayak dua zakaru fil wasati. Jadi tadi mah lempang mah sunah kalalaki maupun kawewe gitunya. Ketika sa'i di Bukit Sofa ka Marwah datang ke akhir 7 putra teh sunahna lempang. Wayak dua zakaru fil wasati ngeun ke aya bedana pikeun jalma lalaki mah asal manggihan pal hejo di tengah-tengah antara Sofa jeung Marwah eta lampu hejo. Tah lalaki mah asal lebah nu hejo mulai agli-aglian. Karena lempang enceun lulumpatan gitu. Saterusna deui wa mahalluhuma ma'rufun. Ari dua tempat tadi waktu lempang jeung waktu lari-lari kecil ma'rufun sudah diketahui bersama di YouTube, di TikTok channel lomba kiwari mah. Tinggal nyeuleuh bae oh eta cenah tah. Kiwari mah bari mah diberita di lomba. Wa khamisuha ari rukun haji nomor kalimahna tina nu genep teh izalatu sya'rin minar ra'si adalah ngilangkeun rambut lain bulunya, ngilangkeun rambut minar ra'si anu aya dina kepala. Kumaha cara ngilangkeunana anu sok disebut tahallul ngaranna. Jadi rukun haji nomor kalima adalah tahallul. Yakni ngilangkeun rambut nu aya di kepala ku jalan dihalkin dicukur au taksirin atawa ku jalan dipotong digunting. Dicukur teh samisal kumaha mun dicukur ya dicukur teh berarti make dikerok disurungkui berarti jadi botak. Lamun taksir digunting berarti sekedar dipotong rambutna. Non sebabna urang kudu ngalakukeun pencukuran atau pengguntingan rambut baik laki-laki maupun perempuan litawaqqufit tahalluli alaih karena atau lantaran sahna tahallul eta tergantung kana dileungitkeun buukna atawa henteu dina sirahna. Lamun disebutkeun tahallul eta sah berarti nyana geus nyukur atau ngagunting kana rambutna baik laki-laki maupun perempuan. Lamun teu ngagunting atau teu nyukur laki-laki maupun perempuan saberesna tadi naon ngaranna sa'i teh keluar dinu tadinya keluar eta kan tahallul ngaranna. Lamun teu ngagunting atau teu nyukur laki-laki atau perempuan maka tahallulna sah atau mencan jadi can aya tahallulan. Sing hade ta ulah teu tahallul, kudu tahallul. Ge kaharep mun urang geus nyaho kana lebana aya tahallul awal, aya tahallul sani. Teu tinggal kumake penerapanana. Sementara tahallul disebutna. Tahallul teh ngahalalkeun sakabeh perkara anu diharamkeun ketika make pakaian ihram. Karena geus tahallul ngaleungitkeun rambut maka geus boleh melakukan apapun setelah tahallul. Tadi nama keur urang make ihram mah sanajan ka Mekah ngajak pamajikan teu meunang bersetubuh lantaran keur aya dina ihram. Sanajan urang hayang meuli minyak seungit murah bari bararagus karena urang keur masih ihram dilarang ngome-ngome karena minyak seni. Ketika geus beres tahallul mah merdeka. Tinggal urang ka hotel ganti calana, mejeng geus. Nah, gitu maksudna mah. Tahallul teh penghalalan di antara nu diharam-haramkeun ketika waktu ihram. Lantaran ibadah haji ge geus beres gitu. Beres deh ibadah haji, masyaallah sakitu. Wa qalu may yujzi'u salasu sya'ratin ajengan sabaraha lembareun eta buuk kula nu lalaki teh mah dipotongna pang saeutik-saeutikna ka lalaki maupun ka awewe dipotong buukna dicukur buukna 3 lembar. Mun awewe mah cenah cukup dikeupel ge ya cekel misalkan ieu buuk awewe
ngarundai gitu nya mudah mah misalkan dibuka pawe lebu urangnya gugur pawe deh cekalina mah cenah pas ujungna kita plek berarti nu kakeupel ku ujung potong di luhurna srek berarti kitu aya macarana ya mun awewe jadi buka awewe buntut ulah nyiaran di luhur cekalina sayeun lain dari kitu teh kepel berarti kan sakitu tah potong luhurna ulah dibotakan awewe nya karunya ke tentang tahalul awe dibotakan ulah lalaki sarua bae lalaki muda mau gondrong boleh cekal kieu lalaki gondrong aing loba-loba pilihan teh 3 lembar mah ya karep amat boleh dipilih pangsatik-satikna 3 lembar lebih banyak lebih baik ajeuna nu dibotakan bae mangga nu dibotakan mah afdol mun dibotakan katakan kumaya cap eta jamaah kaji gugus ka beneran eta cenah keur ka Mekah lagi mujina botak nu kumaha nyukurna sunah bae peso digigikeun walaupun eueuh nu kakeureuh teu eueuhna naonan kitu pangrok kumisnya kan atau silet lah nu penting mah aya digigikeun cenah ieu benang salembar ge 2 lembar artina urutan doang kajian penting mah aya gerakna ngaran tahalul mikeun rambut saeutik mah ngan ulah kieu duluhur mah botak kan ulah handap gondrong nu handap di ulah nu handap atuh deui nu luhur ieu mah rambut kepala ajeuna bulu irung bae urang cabut ulah teh teh lain deui tah mah Fatamimuhu sallallahu alaihi wasallam libayanil afdal. Adapun Kangjeng Nabi mah para jamaah baheula ketika tahalulna sok dibotakan. Disaepkeun kabeh cenah Kangjeng Nabi mah dibotakan kepalana. Eta mah libayanil afdal. Pikeun ngajelaskeun kaabdolanana mun tahalul teh sampai dibeakeun kabeh. Tibatan sekedar hanya beberapa helai rambut yang dicukur atau digunting. Elatna karena setiap helai rambut anu coplok digunting dina kepala jelema anu tahalul eta bakal ngajadikeun gugurna dosa-dosa jelema eta sajumlah nu coplok dina kepalana. Masya Allah, semakin loba nu digeureut sebanyak itulah dosa nu dileungitkeun ku Allah di awak jelema eta. Masya Allah. Sarua bae ulah ge dibotakan kamari itu jatuh kagok lah kudu cukur-cukur botak mah sekaligus eta didinya sering botakan jeung babaturan. Botakan kurang itu menahan. Jadi lain cenah wajibna dibotakan, bagusna afdolna dibotakan cenah. Tapi khilafan liman akhadha minhu wujubat tamim. Beda jeung sebagian pendapat ulama anu mengatakan wajib dibotakan. Sebagian ulama anu mengatakan wajib dibotakan, henteu wajib sekedar afdol mun dibotakan, tibatan dicukur atau digunting unggul. Berbeda ka awewe, ulahnya berbotakan ka awewe singade. Cukur bae ejona, gunting ka awewe. Wa tafsirul mar'ati aula min halqiha. Adapun ngagunting rambut awewe yakni tahalul ku jalan digunting rambutna eta awewe itu lebih utama tibatan dicukur. Ulah bagusan keneh digunting bae sababaraha lembar dipotong tibatan dicukur kos lalaki. Ulah cenah lain ulahara maksudna lebih utamaan digunting bae awewe mah. Summa yadkhulu ba'da ramyi jamratil aqabati wal halqi. Kemudian ketika cenah geus beres ngalontar selama 3 hari teh tina poean tasyrik, bahkan ti poean lebaran jumratul aqabah, ke poe tasyrik tanggal 11 jumratul wusta, jumratul ula, ke poean ke-12 jumratul wusta, poean ke-13 teh jumratul aqabah, ke digabung deui eta beres eta terus ka Mekah tawaf ibadah, beres tawaf ibadah terus sa'i, beres sa'i terus tahalul, beres eta kabeh sumaya dahulu Makkah karang asup ka wilayah kota Mekah. Hartina kota Mekah teh pan Masjidil Haram ieu kota Mekah mun maksudna mah terus urang boleh ka hotel wilayah Mekah di mana bae.
Waya tupu lirukni terus toab muncan toab ibadah mah toab rukun besi tadi nami helakeun nyukur karak toab mangga lamun cenah cek tadi ge urang muncan toab ibadah payas terus sa'i mun tadi muncan sa'i teh mah mihelakeun tahalul kitu ge ilam yakun sayun pada toabil qulub lamun urang tadina encan sa'i samantas toab qulub maka sa'i deui tapi lamun tadi geus ngalakukeun sa'i lama tos toab qulub langsung sa'i maka teu kudu aya sa'i teh kama wal afdal sakumaha kitulah dikatakan lebih utama wal halqu wa tawabu wa sa'yu la akhira li waqtiha adapun nyukur rambut tahalul teh wa tawabu jeung tawaf ifadah wa sa'yu jeung sa'i la akhira li waqtiha tidak ada akhir batas waktuna nu aya batasan mah satu wukuf di Arafah dua minep di Musdalifah jeung di Mina jeung ngalontar jumroh eta mah make waktu nyukur tawaf ifadah sa'i tidak harus pada waktu itu boleh irah baiknya tidak ada batas akhirna tapi wayukrahu takhiruha dimakruhkeun ngalalorakeun ngahirkeun kana tahalul dimakruhkeun ngalalorakeun ngahirkeun kana tawaf ifadah dimakruhkeun ngahir-ngahirkeun kana sa'i dugikeun ka an yaumin nahri datang ka beak lebaran haji ulah diengke-engke untuk kabeak lebaran haji ulah lebaran haji teh tanggal 10 bagus beres kedeulak tah nyukur toab sa'i anggus ke tinggal ngalontar doang jumroh kena tapi diatur ku kementerian mah jauh jeung dina kitab jadi nu dina kitab mah kieu ke praktek nama urang di lapangan henteu seperti kieu kumaha disesuaikan jeung kondisi baik wa asyadu minu takhiruha an ayami tasdik jeung paling pohara makruhna adalah lamun mandeurikeun ngahir-ngahir kana nyukur atawa tahalul atawa tawaf ibadah jeung sa'i dugikeun asup kana poe tasyrik eta mah jatuh kana makruh rosa Sumaan huruji min Makkah nya kitu deui lamun sampaikeun kaluar ti kota Mekah geus kaluar ti kota Mekah kajero deui karak nyukur atau karak tawaf ifadah karak sa'i eta mah rosa jasa makruhna tapi teu mantap ngabatalkeun kana rangkaian ibadahna hanya makruh pohara terakhir wasa disuha tartibun baina muqdami arkani rukun haji nomor kagenep adalah kudu tartib mihelakeun nu ti heula manderikeun anu panderi rukun haji nu genep eta hiji ihram yakni niat ihram teh di miqat dua wukuf di Arafah tilu dan kemari tawaf ifadah opat sa'i lima nah tadi tahalul genep tartib ingatkan tak hafalkeun biayu qaddimal ihram alal jami' surahna mihelakeun ihram heula manderikeun musakabeh rukun termasuk wal wuquf ala tawafir rukni mihelakeun wukuf di Arafah manderikeun kana tawaf ifadah aya nu dilaksanakeun kamari ku kaula bersama rekan-rekan anjuranan ieu nu dilakonan teh rukunna kitu ngaruntut wukuf heula karak tawaf ibadah terus karak tahalul wa tawafa ala sa'i mihelakeun tawaf ibadah manderikeun kana sa'i kitu ge illam yas'a ba'da tawafil qudum lamun memang can ngalakukeun sa'i samantos tawaf qudum karak datang teh lamun hajina lain haji ifrad haji ifrad pan tawaf heula sa'i heula mantos tawaf qudum wa dalilu ari ieu dalilna kudu kieu teh ceuk saha lil ittiba ikuti kana laku lampah ibadah hajina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para dulur para jamaah cekap sakit bangsa